Lengkah-lengkah dina kaulinan boy-boyan. Anu kahiji, nangtukeun anggota ku cara hompimpah nepi ka jadi 2 tim. Anu kadua, pamaen nu meunang mimiti kudu bisa ngarobohkeun gundukan sendal ngagunakeun bola di jarak anu geus ditangtukeun. Nu katilu, pamaen nu meunang kudu nyusun deui gundukan sendal nu tadi dirobohkeun bari ngahindar ti serangan lawan. Nalika pamaen nu meunang teh beunang ku bola, hartina eta anggota tim teh eleh. Anu kaopat, anggota tim nu meunang sajena nuluykeun nyusun gundukan sendal. Nalika tim nu meunang teh beres meresan gundukan sendalna, hartina kaulinan teh beres. Yuk urang main boy-boyan. How are you, Mrs. Catherine? Yeah, I miss you. We are miss you, huh? How are you, Mr. Greg? You want to support my group? You want support? Want I support? Very thank you. Lengkah-lengkah kaulinan sapintrong. Nu kahiji, budak nu teu nyekel tali kudu ajeleng saluhureun bates tali. Nu kadua, keur wates tuur jeung taeun, nu ajeleng teh teu meunang antel kana tali. Lamun antel hartina lasut atawa kudu gantian nyekel tali. Anu katilu, dimimiti bates pujal kaluhur nu ajeleng menang antel kana tali. Benang oge make teknik dikepoh nyaeta suku kenca meulit kana tali diperilitkeun. Tuluy disusul suku katuhu ngajeleng ka belah sisi seberangeun nu ngajeleng tea.